أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam taro naha henteu ningali anjeun teu merhatikeun anjeun. Istifhamun ari lafad alam taro teh istifham kata tanya. Istifhamu ta'jibin disebut istifham ta'jub. Wa tashwiqin sareng istifham tashwiq. Ilastima'i ma kana ngadanguna perkara ba'dahu anu sabadana ieu istifham. Yantahi tegasna naha henteu nepi naon ilmu ka ilmu anjeun. Ilal ladzina ka jalma-jalma kharaju anu pada kaluar itu ladzina min diyarihim ti imahna itu ladzina wahum jeung ari itu ladzina eta ulufun mangrebu-rebu arba'atun tegesna opat au samaniyatun atawa dalapan au asyaratun atawa 10 au salasuna atawa 30 au arba'una atawa 40 au sab'una atawa 70 alfan apane rebuna. Hadzarul mauti karana sieun maut. Maf'ulun lahu ari lapad hadzarul maut eta teh jadi maf'ul li ajli. Wahum jeung ari itu ladzina eta qaumun hiji kaum min bani Israila ti golongan Bani Israil. Waqa'a anu tumiba naon at-tauna taun wabah bibiladihim di nagarana itu ladzina. Fafarru mangka kalabur itu ladzina. Faqala mangka ngadawuh lahum ka itu ladzina saha Allahu Gusti Allah mutu marawat aranjeun kabeh pamatu mangka maot itu ladzina. Summa ahyahum tuluy ngahirupkeun Allah ka itu ladzina ba'da samaniyati ayyamin sabadana 8 poe au aktara atawa langkung seueur bidu'ai nabiyihim kalawan sabab doa nabina itu ladzina Hizqila tegesna Nabi Hizqil dikasril muhmalati kalawan dikasrahkeun huruf anu teu dititikan wal qafi jeung dikasrahkeun qafna wa sukuniz zai jeung disukunkeun huruf zaina. Fa'asyau mangka pada hari rup deui itu ladzina dahron dina sataun atawa samangsa
alaihim eta tetep kaladina asarul mauti ari tapak maut la yalbasuna tepati-pati marake itu lazina sauban kana pakaian illa ada kecuali balik deui itu saum teh kal kafni jiga kain kafan wastamarot jeung tuluy-tuluy itu asaril maut nate fi asbatihim dina obrolan turunanana ieu kaum lazina innallaha ladzu fadlin 'alan nasi innallaha saestuna Gusti Allah eta ladzu fadlin anu kagungan kaunggulan fadilah 'alan nasi ka manusia wa minhu jeung eta tetep di antarana fadol Allah teh ihya haulai ari ngahirupan deui itu kaum walakinna aktaron nasi tetapi nari kaseseueuranana manusia wahum ari itu nas eta al kufaru jalma-jalma kafir eta la yashkuruna teu salukuran itu kaum kufar wal qasdu jeung ari anu dimaksud min zikri khabari haulai tina nyaritakeun bejana ieu jalma-jalma eta tasji'ul mukminin ngawawanikeun jalma-jalma nu ariman alal qitali kana perang walidza jeung karna kitu utifa diatofkeun ieu qasdun teh alaihi kana eta aya wa qatilu fi sabilillah alaihi wa utifa diatofkeun kitu alaihi kana eta aya teh naon wa qatilu lafad wa qatilu wa qatilu jeung kudu pararang aranjeun fi sabilillah di jalan Allah ai li ila idinihi tegasna pikeun ngaluhurkeun agamana Allah wa alamu jeung kudu arapal yakin aranjeun kabeh annallaha saestuna Allah eta samiun dat anu ngadangu li aqwalikum kana pirang-pirang ucapan aranjeun alimun tur anu uning bi ahwalikum kana kondisi aranjeun pamujazikum maka bakal ngabales Allah ka aranjeun kabeh man dzalladzi yuqridullah manari sahabai jalma za anu ieu allazi yuqridu anu nginjemkeun itu ladzi Allah ka Allah binfaqi malih ku cara ngainfaqkeun hartana itu man fisabilillahi di jalan Allah qardon hasanan kalawan pinjaman anu sae bi ayun fiqahu kuyen nganafkahkeun si man kana eta qardon teh lillahi anak mal gitu lillahi karena Allah azza wa jalla anti biqalbin nu muncul tina saena qalbu wa yudhaifahu mangka bakal nikel-nikel Allah kasih eman nikel-nikel Allahu kana eta qardon hasanan wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji bacaan mah yudhaifuhu bakal ngalipet-lipet nganikel-nikel Allah kana eta qardon bitasydidi kalawan ditasdidan lahu kasih jalma ad'afan katsiratan kalawan pikelan anu seueur min ashrin tina 10 ila aktara nepi ka langkung seueur min sabi miatin dugi ka 700 pikelan kama sayati kama sacarakeun katerangan sayati anu bakal datang itu emak wallahu jeung ari Allah eta yaqbidu anu nahan Allah yamsiku tegasna nahan Allah arizqa kana rezeki amman ti jalma yasya anu ngersakeun Allah kaman ibtilaan karena nguji atau nyoba wa yabsutu jeung ngajembarkeun Allah yusiuhu tegasna ngajembarkeun Allah kana rezeki taliman ka jalma yasya anu ngersakeun Allah kaman imtihanan karena ujian wa ilaihi jeung wungkul ka Allah turja'un dibalikeun aranjeun kabeh fil akhirati di akhirat fayujazikum maka ngabalas Allah ka aranjeun bi amalikum kalawan pirang-pirang amalan aranjeun kabeh Bismillahirrahmanirrahim
Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Surat Al-Baqarah ayat 240 kilo. Dikawitan ku kalimah istifham. Di ayat dimimitian ku tanda ku kata tanya. Kata tanya dina balagoh seueur maknana. Di antawisna di dieu nu ngamaknaan kecap alam taro teh disebat istifham ta'jib sareng istifham taswik. Dina balagoh mah aya istifham amar, aya istifham doa, aya istifham nahi. Jadi kata tanya itu multifungsi salaresna. Jika nu naros padahal sanes naros, kadang nyarekan ku kata tanya. Sami dina Sunda ge tiasa nyarekan ku kata tanya. Di dia disebut istifham ta'jib. Kata tanya nu dihadirkeun dina ayat Al-Qur'an anu mengemukakan sebuah kesan keheranan. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Maksudna ngaherankeun kumaha ketika melihat kaum muslimin diajak perang ku Kanjeng Rasul seueur anu nolak pada sieun maot. Seolah-olah heran, nah hamarukan ari teu perang moal paeh gitu. Nu perang paeh, nu teu perang paeh, nu jihad paeh, nu teu jihad oge paeh. Jadi sebuah keheranan. Wa taswikin atawa ieu bisa jadi istifham taswik. Nu kumari ngaran istifham taswik. Jika seolah-olah naros, tetapi dari pertanyaan itu membuat sebuah kepenasaran. Urang berenang sok ngaharewas ka budak misalkeunana. Terang teu ieu nu dina pesak naon? Naroskeun ya kata tanya. Tetapi dengan maksud memberikan sebuah penasaran gitu. Terang teu ieu na pesak naon deh, ieu na pesak naon cing. Naros. Tapi dengan tujuan memancing rasa penasaran. Itu deui di dia kalimah istifham teh. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ternyata taswik ilastima ima ba'dahu. Kalian tahu nggak sebenarnya ada sebuah kisah tentang alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun pernah terjadi? Aya jalmi kalaluar ti lemburna pernah terjadi zaman baheula kalarasan ieu teh zaman Bani Israil. Pernah kajantenan salelembur kalaluar ti lemburna sanes hitungan saalit tapi ulufun mangrebu-rebu. Aya nu nyebatkeun 4.000, aya nu nyebatkeun 8.000, 10, 30, 40 dugi ka riwayat nyebatkeun 70.000. Panginten langkung sadesanya, sadesa sabaraha Kak Ujang? Kan? 4.000 suka mukti. Iya 70.000 berarti apa tanya ke kecamatan. Jadi sakacamatan pernah dikosongkeun keluar di kecamatan Pataruman marangkat gitunya. Kuring hilap deui nami daerahna aya dina kisahnya. Kunaon pangna halal hijrah marangkat hadzarul maut dengan alasan takut terhadap kematian. Sieun paeh. Naon jadi alasan pangna sarieun parareh gitu. Waqa'atun bibiladim aya wabah teh ya. Corona. Ya.
Jadi karena gejahna corona di eta kacamatan, mun kacamatan teh di eta daerah, sehingga orang-orang betul-betul dihantui, diteror rasa takut yang mendalam, sehingga mereka memutuskan pikeun hijrah cuang ini telah ti dieu geus moal aman. Urang neangan tempat anu aman tina eta wabah, tina eta taun, tina virus teh. Bring sararea teh marangkat. Dina Ibnu Katsir diuningakeun ieu kaum teh dugi ka hiji tempat anu mana tempatna teh seperti lembah. Itu pangintenan ka daerah Lebak, di Pataruman daerah mana tah. Nyelarian landeuh Lebak. Pangrasa di dinya mah bakal aman. Begitu dugi ka eta sebuah lembah di daerah Lebak itu di Lengkop, maka dengan jumawanya mereka mengatakan di dieu mah geus moal anu paeh aman geus yakin itunya. Tapi apa yang terjadi? Faqala lahumullahu mutu. Begitu mereka sampai dan tinggal di kawasan lembah tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala ngagorowok mutu. Eta tepil amar ngan lain geura paraeh lain kitu nya artina. Jadi mutu teh disebatna amar takwin. Amar takwin teh ya seperti kata perintah, tetapi salarasna Allah teh menciptakan sebuah kejadian. Jika marentah padahal keur menciptakan kematian. Mutu, matilah kalian semua. Pamatu mangka marawat. Dina Ibnu Katsir mah jadi tidak sekonyong-konyong Allah mengatakan mutu, tapi sapalih riwayat mah Allah ngutus dua malaikat. Malaikat nu kahiji piwarang cicing di luhureun lembahna. Ya. Anu malaikat nu kadua ku Allah diutus dina cicing dihandap. Dua-duana diparentah ku Allah pikeun ngagorowok, ngajerit gitu. Sehingga setiap makhluk nu aya di lembah eta sanes ngan saukur jalmi nu rebuan tadi termasuk sasatoan anu dicanda ku maranehanana genan paraeh ku ngadangu jeritan eta malaikat. Gorowok maraot sadayana. Eta nu halali jerah teh nu 70.000 teh. Sadayana termasuk kacandakan sasatoan jang bekal tadi nama di lembur eta sadayana maot. Summa ahyahum. Kata summa itu adalah huruf atop anu ngagaduhan makna setelah berlalu sekian masa. Di dia diuningakeun 8 hari cenah sama niata ayamin. Jadi eta lembah teh tos janten lembah tengkorak aya lembah tengkorak entos menjadi lembah kematian di dinya teh. Sampai 8 hari au aksaro atawa langkung ti 8 dinten ge. Dadina Ibnu Katsir mah sehingga tulang belulang teh geus acak-acakan kayaknya tos langkung ti 8 dinten. Ya. Yang jelas kondisi fisikna, kondisi tubuhna tos ruksak lah. Daging tos baruruk gitu. Bahkan margi aya bahasa dina Ibnu Katsir mah diacak-acak ku manuk gitu. Tulang belulang geus acak-acakan, panon geus kamararana gitu. Saware mah geus ruksak kacida. Tetapi ku Allah dihirupan deui ngalangkungan doana hiji nabi. Jadi aya nabi nu ngalangkung ka eta lembur, ka eta lembah dengan membawa kepenasaran salaresna. Jadi hoyong meyakini, hoyong ngagaduhan hujah anu kuat keur ngadugikeun tentang kehidupan akhirat bahwa jalmi nu maot tiasa dibangkitkeun deui ku Allah, bakal dibangkitkeun deui ku Allah. Eta janten emutan nabi eta.
namina teh Nabi Hizqil. Nabi Hizqil. Teu kalebet kana nabi anu 25. Dina sawi diuningakeun bahwa Nabi Hizqil ini adalah nabi generasi ketiga setelah Nabi Musa ngantunkeun. Nabi Musa ngantunkeun digentos ku hiji nabi, gentos di ku Nabi nu sanes, ta nabi nu katiluna ieu Nabi Hizqil. Satu acan lungsurna Nabi Daud. Jadi Nabi Hizqil. Nah, Nabi Hizqil teh ngalangkung kadinya dengan membawa naon namina teh kepenasaran ya kahoyong pembuktian hoyong regreg ngadugikeun dakwah ka kaum yen jalma teh bisa hirup deui isukan di akhirat teh bakal dihirupkeun deui ngan kumaha hoyong dugi ka kaum teh sing yakin percaya gitu kana nu didugikeun ari anjeunna percanteun hoyong regreg lah. Nah, ternyata begitu dugi ka eta tempat nya anjeunna ngadoa ka Gusti Allah gitu. Ngadoa ka Gusti Allah. Doana teh nya kitu hoyong aya batur kitu nya. Ngadoa ka Allah, ya Allah abi hoyong aya batur pikeun ngabdi ka salira. Jadi antawisna mah kitulah. Ku Allah dipaparinan uninga. Dipaparinan uninga sok atuh anjeun. Kota ya Rabbi kuntu fi qaumin yahmadunaka wa yuhallilunaka wa yukabbirunaka. Ya Allah abi teh meuli nyorangan ieu teh abi hayang aya batur keur muji ka Gusti kangge tahlil sasarengan hoyong takbir sasarengan. La qaum ali sedengkeun abi teh dipaparinan kaum di geuning ti iseun Gusti. Pas pisan di dinya eta teh. Pas di lembah eta teh lembah tengkorak teh. Maka Allah Subhanahu wa taala maparinan petunjuk kul ucapkeun ku anjeun Hizqil ayyuhal izam innallaha ya'muruka an tajtami'i gitunya. Wahai tulang belulang Allah marentah ka anjeun sing hariji deui kan tadina teh acak-acakan tulang teh ida pajtama'atil idham cenah ge tulang belulang nu tadina acak-acakan baralik deui ya tulang si emang A kasih emah deui terus kasih B deui kasih C ngahariji gitu. Begitu tulang geus ngahariji fa auhallahu ilaihi kemudian Allah memberikan wahyu ucapkeun deui ayyuhal idham innallaha ya'muruka an taktasi lahman ya. Wahai tulang belulang anjeun kudu dibungkus ku daging kitu nya eta daging-daging nu geus bara rusuk kitu nya nu geus ka mana daek kalah leuntreub deui ngahariji deui sret ngagaleser kitu nya kemudian berwujud seperti manusia sabadana berwujud seperti manusia jasad fisikna tos sae anggerpan can dibere nyawa kitu nya dipaparinan deui uning aku Gusti Allah marentahkeun deui ya Allah gitu kayak mana doana innallaha ya'muruka an tuqawmi anta an tuqawmi faqamu qailina subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Wahai gitunya dat yang sudah menjadi manusia bangkitlah kalian gitunya sok ngaradeg sadarea. Kemudian Allah niupkeun ruh eta jasad tos ngahariji deui begitu harirup maka sadayana ngarucap subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta itu cenah. Nah ini adalah proses jadi anu kasebat nabi nu kantos anu dikersakeun tiasa ngahirupkeun jalmi nu tos maot teh sanes Nabi Isa wungkul kalebet Nabi Hizqil atas izin Allah jalmi 70.000 nu geus ngantunkeun hirup deui kitu berkah doana eta Nabi Hizqil. Ok gerak obian. Ayam pae. Kurowok. Hei, hayam, puluna geus pisah. Nah hiji deui.
Itu. Taeta Nabi Hizkil mah diijabah ku Allah. Da dengan tujuan koyong sasarengan ibadah abi taya batur awalnya gitu. Kemudian fa'asau dahron, maka hidup kembali eta kampung teh geus jadi kampung hidup. Ya, tadi lembah tengkorak terjadi kahuripan, suka hurip gitu ya. Tempat harirup deui. Ngan aya bedana cenah ge eta mah beda antara penduduk lembah eta jeung penduduk nu sejen. Naon bedana? Aya atharul maut katingali tapak mautna. Ada keanehan jalmi-jalmi nu pernah maot di dinya itu. Jadi cenah la yalbasuna sauban illa ada kal kafni, make pakaian kumaha bae itunya balik deui lir ibarat kain kafan. Jadi aya keanehanan teh kitu. Dibelit-belit make mode kieu balik deui kana mode kafan. Terus kitu cenah ge. Ya, dijieun erok dirempel misalkeunana balik deui modena teh jiga kain kafan kitu. Tawas tamarot fi asbatihim, dan kehidupan semacam itu terus-terusan nepi ka anak incuna sapertos kitu. Nah, ieu aya teh nguningakeun ka urang sadaya bahwa manusia tidak bisa lari dari kematian, sebetulnya mah eta. Manusia tidak bisa lari daripada takdir. Ya. Ulah jumawa ku usaha, ulah jumawa ku sabab, margi takdir mah yang dina bahasa hikam teh kumaha nya. Kumaha gini dina hikam teh jadi moal ngadobrak kana benteng takdirnya. Kumaha sababna geus hebat gitu, vaksin kurang kumaha mahalna geuningan waktuna maot mah geus divaksin teh maraot teh saperti kitulah. Jadi teu kenging jumawa ku sabab. Ya, ulah ngarasa teu kenging ngarasa jongjon ku asbab, da tetep nu ngagaduhan takdir mah Gusti Allah kitu nya. Yang tawisna kitu pepeling tadi ayat Al-Qur'an. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Eta jalmi-jalmi nu dihirupan ku Gusti Allah kitunya eta tiasa harirup deuyna teh sing emut eta teh karena fadl Allah. Gitu. Tetapi kebanyakan manusia justru henteu salukuran. Kalah syukuran dibere sehat kalah diparake maksiat, dibere gering kalah kaaral itu. Jadi teu salukuran tina nikmat eta teh. Da buktina begitu orang-orang Bani Israel di hari rupan deui angger ngabangkangna luar biasa. Dugi ka nabi terakhir di mana di Bani Israel nyaeta Nabi Isa alaihi salam kan kalah dibunuh Isa oge dan ku urang Israel. Nabi teh nu ngajak kana kebenaran teh kalah ka di teror itunya. Eta teh peneroran itu diakui dina Al-Qur'an, diakui bahwa Nabi Isa teh di teror. Cek maranehanna ge nan Yesus diteror ku Yahudi teh. Benten nama peda ari dina Al-Qur'an mah Nabi Isa teh diangkat ka langit disalametkeun ku Gusti Allah. Nah, upami di Nabi Balma dina Injil dikatakan bahwa Yesus itu dinaon disalib begitu. Jadi dua nanage memang Nabi Isa itu atau Nabi Yesus cek bahasa manehna memang diteror taku kaum Bani Israel. Padahal nu ngahirupan deui wasilahna para nabi, ya, dilindungi tina musibah ku para nabi, tetapi ya kabedegonganana orang Yahudi bedegongna orang Bani Israel waktu sarita apal terima kasih gitu. Ai syukuran teh ucapan terima kasih gitu. Syukur layas kurun terus berterima kasih. Boka Allah boka para nabi na kalah ka dipaehan. Naon maksud Allah ngadugikeun ieu kisah kitu nya. Namun satu acana ieu teh nu berkaitan sareng wabahnya, nu berkaitan sareng corona.
Di komentar ku Ibnu Katsir mah pan Kanjeng Rasul kantos ngadawuh ya, suatu saat saatnya Khalid bin Walid gitunya anjeunna dugi ka hiji patempatan kangge memperlebar sayap perjuangan, tapi aya beja daerah nu bade dituju teh nuju genting zona hitam gitu meureun itunya. Jadi teu ieu nuju seueur wabah di dituna nya dugi ka Sayyidina Umar bin Khattab diwartosan ku Khalid bin Walid, "Kang cenah teu keing ka ditu, ai kitu kumaha?" "Ih, pan Kanjeng Nabi kantos nyarios." Gitu. Kumaha cariosanana? "Idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu wa idza samitum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Jadi masalah lockdown itu adalah hadis Rasul. Jadi lamun aya wabah di hiji lembur Sukahurip zona hitam kabeh kena ku Covid sadarea, maka urang Sukahurip teu meunang aya nu indit di Sukahurip. Itu lockdown zaman Kanjeng Nabi. Teu kenging aya nu mangkat teu kenging. Jadi lamun misalkeunana Cina, daerah Cina teh kapungkur teh Wuhan nya. Wuhan sebagai sumber tina eta virus kuduna mah ulah bisa indit ka mana-mana. Komo ka Indonesia mah ulah ka cida. Gitu ya. Kudu cicing di dinya, arek beak rek kumaha cicing di dinya, hayang paeh mah virus engkeun cenah beak lah jelemana. Maka beak jalemana beak virus tangga di dinya. Gitu. Atuh kenging kaluar. Kemudian lamun jadi anu di dinya teu kenging kaluar, terus lamun orang luar teh kenging lembut. Kitu nya. Wa idza sami'tum bi arin fala taqdamu alaihi. Kanjeng Nabi kayak gitu. Lamun anjeun nguping di hiji daerah zona hitam gitunya pinuh kuno corona sapertos anjeun tong datang. Nah, inilah yang dinamakan lockdown. Kedah nama kitu. Da seandainya ti kapungkur lockdown diberlakukeun gitunya Indonesia henteu terbuka narima turis di luar negeri, meureun Indonesia teh aman gitu. Wayana sistem lockdown gitu teh. Nya meureunan eta urang Cina ge lalompat ka Indonesia teh kedah negara tropis. Di Indonesia mah meureun bakal tager aing di Indonesia, ternyata kalah ka mamawa virus datang ka dieu teh. Nah, ada kemiripan lah ya ayat sareng zaman Covid kapal apid gitulah. Tadi dia diuningakeun para wargi sadayana cenah ge bahwa ayat ini disampaikan wal qasdu min dzikri khabari haula'i. Naon maksudna Allah ngadugikeun ieu ayat tasji'ul mukminin alal qital. Ka jalma-jalma mukmin ulah nepi kasieun ketika aya waktuna jihad, waktuna perang tong kalah ka indit tuh nya. Ayeuna umat Islam digempur ku orang-orang kafir. Gitu. Aya penjajah datang ka dieu ka Sukahurip, urang Sukahurip lain kalahaka. Ngungsi ulah kalah indit gitu. Lawan we. Ya kitu cenah geunan. Milu perang paeh teu milu perang paeh, mending keneh paeh bari jeung perang. Ana parentahna waqatilu fi sabilillahi. Perang aranjeun kabeh fisabilillahi di jalan Allah aili la idinihi tegasna pikeun ngaluhurkeun agama Allah. Aya parentah pikeun jihad lain kalah indit ulah kalah kabur. Jihad atuh. Ya, nu jihad paeh nu henteu jihad ge paeh mending jihad. Jaminanna sawarga keur jalmi nu maot syahid. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Yakinkeun bahwa Allah Maha ngadangu jeung Allah Maha uningan. Eta ayat nu kahijina. Ayat nu kadua man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Saha bae jalmi anu nginjemkeun hartana dina hartos ngainfakkeun harta di jalan Allah. Jadi sebetulnya sanes hitungan manusia mah misalkan aya masjid keur dibangun, aya pasantren keur dibangun. Ya, urang teh
masihan artos nah 1 juta nah 2 juta tuh dina pikiran secara fisik mah lepas eta harta teh ti urang teh. Padahal eta teh sebetulnya mah pinjaman da isukan bakal diuihkeun deui di mana di akhirat. Bari yudhoifahu lahu ad'afan katsiratan. Upami urang siap nginjemkeun harta ka Allah, ngainfakeun harta di jalan Allah, kalebetna kordon hasanan eta teh. Fayudhoifahu lahu ad'afan katsiratan, ku Allah baris dibalasna teh ku manglipat ganda nu seueur kacida. Nu kumaha maksudna ad'afan katsiratan min asyrin ila aktaro min sab'imiatin. Dimimiti dibalas ku Allah 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Harta nu dipaparinkeun ku urang kangge di jalan Allah mah ya, benten antawis urang masihan artos 2000 kana kenceleng anu keur menerkeun jalan itunya kana sair. Sareng masihkeun artos kana kotak amal nu aya di masjid. Eta benten hitunganana. Margi ari kotak amal nu di masjid mah kalebetkeun sabilillah. Ya. Seueur hadis kateranganana nu ngadugikeun masalah fadilah jalmi nu ngalaksanakeun kasayan di jalan Allah nya bakal langkung-langkung upami kasayan anu biasa mah 10 kali lipat eta teh. Urang ikhlas teh nya aya jalmi anu nuju ngalereskeun jalan kitu nu nyair. Alhamdulillah aya jalan geuningan sedekah 2000 teh pan ari ngahaja datang ka fakir miskin mere duit 2000. Asa kumaha teuing. Tapi pas begitu gok aya nu keur menerkeun jalan nyair, ieu jalan sedekah urang. Mere duit teu pira 2000 perak. Nu 2000 perak ge dijanjikeun lamun ikhlas nya mangja abil hasanati falahu asyru amsalihha digentosan 10 kali lipat. Berarti tina 2000 jadi sabaraha? 20.000. Ngan ulah ngantosan secara fisik bae. Nya nu 20.000 teh naon bae gitu nya. Nah, rupi-rupi balasanana ku Allah Ta'ala. Itu jaba balasan ti Allah teh aya nu langsung, aya nu disimpen di akhirat. Aya nu kana kesehatankeun sareng sanes-sanesna rupi-rupi. Ta upami kangge naon mah eta nu 2000 dipasihkeun ka masjid, ka pasantren. Gitu. Benten deui. Eta mah moal 10 kangnya. Tapi manglipatna teh ti 70 dugi ka 700 kali lipat. Ayeuna 2000 kali 700 tuh. Ya. Ulah ngitung anggeus eueuh kamari cenah ge da loba aing geus mah. Sanes kitu nya. Ai hayang kapling surgana nu lega mun tuluy-tuluyan nabungna sing seueur gitu beureum. Saterasna saur Allah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah mah osok ngahaja nahan rezeki ti jalmi anu dikersakeun ku Allah eta teh ibtilaan sebagai ujian. Jadi kaseneng Allah memang kitu nya. Allah senengeun kadang-kadang sok uji ka hambana teh dibere boke. Ya. Nu biasana lancar usaha di itukeun gitu dipailakeun. Eta teh ujian. Kadang-kadang waya besutu. Kadang-kadang jalma nu tara boga duit jadi loba duit. Ya. Eta teh imtihanan, ujian. Ibtilaan lebih kepada balainya ujian negatif. Ujian disebat ujian negatif teh keur urang nu narima na dibere teu duit, teu dibere duit teh kitu nya dipailakeun teh. Nya asa musibah. Eta teh ujian kitu nya. Loba duit ge eta ge ujian kan bahasana imtihanan bisa teu molahkeunana. Margi imtihanan teh latihan hartisna. Imtihanan cenah geuning bagian imtihan. Latihan ngalatih diri gitu nya. Ngalatih diri bisa teu mengelola nata rezeki sakitu keur seueurna. Wa ilaihi turjaun sadar urang teh bakal diuihkeun ka Gusti Allah. Sok aya istilah faqih teh ya jalmi mah bakal katerapan ku faqih. Serba kekurangan, serba teu aya. Sadayana bakal ngalaman diuji ku Allah. Ya, dibere musibah bencana urang kudu sabar, dibere
jembar rezeki orang kedah syukuran. Eta teh sadayana ge jalan pikeun wusul ka Gusti Allah, jalan langkung caket ka Gusti Allah. Boh yakdin, boh yabsut, boh di koretna saon di kumaha dikeupel ku Allah teh. Ditahan rezeki teh atanapi justru seueur sing sadar duanana ge eta teh ujian pikeun naekeun keimanan urang ka Allah. Alam taro ilal mala'i wallahu